Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak pemuda anu ngajawaban salam mudah-mudahan geura laku. Anu jomblo anu ngajawab salam mudah-mudahan geura laku. Amin ya Allah ya Robbal. Biasa baik aya can laku mah kencang pan angin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Al hadis maknane wallahu a'lamu bimuradi. Para hadirin, para hadirat, aku syukuri dihormati kalayan dimuliakan Allah. Hadirin anu mulia, anu salajengna sim kuring ieu baris ngaoskeun riwayat kisah cerita atawa dongeng anu sahibul hikayatna anu judulna cik budak ayeuna mah nyaeta Siti Badriyatul Muluk. Sacenah Siti Badriyatul Muluk. Itu sahibul hikayatna anu ngagaduhan cerita dina ieu kisah. Siap urang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lalaki satun wa piman lahu tarikh tamasaluhu bina jatil gito walima takunuza manu ada di kuliman linahiyatin lizalalil wasqa kuda kabur pancekelkeun kondalina ibu-ibu nu di dapur pangseduhkeun rujak haseumna teuing eta mah kumaha ibu-ibu bang waruwiyatir rahmatu qad waladat biwaladatin watu sama bil inayah wahya jamilul mar'ati likaromatina sabi walama kana saikon wa kamalat bil balagoti patazawajah ma'al muluki min bani tamamah wa yusama hujjatal muluk pa antal muna
ya muna ya goyati li tazaluliha aiban goirohu nyukcruk jalur nuka pungkur mapaina ti para rusul nyandak riwayat nu baheula bu nyandak syariat para anbiya kacaturkeun di zaman baheula di zaman syariat Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam sabadana Kangjeng Nabi Ayub diangkat ku Allah jadi nabi sareng rasul. Kangjeng Ayub rumah tangga sareng Siti Rohmah ngagaduhan putri hiji anu ngaranna Siti Inayah. Sacenah ngaranna Siti Inayah. Kulantaran Siti Inayah turunan jalma mulia, turunan nabi, sehingga kamasur ka unggal lembur kabeja ka unggal desa kasolehahan Siti Inayah. Kabeja jeung kageulisan Siti Inayah aya kecap cik pribahasa Siti Inayah geulisna kawanti-wanti ngan henteu katalaga sari. Geulisna Siti Inayah lir saperti bidadari, geulis lain menang mulas ku wedak jeung ku kapas. Rambut hidung meles ombak banyu beungeutna ngadaun seureut terangna jiga bentang. Halisna lir katumiri ngajepat ngajeler paeh mata curlik lir inten biduri irung mancung kuwung-kuwungan gadona endog sapotong bibir ipis jiga keris pika uruyeun panangana ngagondewa birikna jiga biola lamun lempang keprok cendol diilik ti gigir lenggik diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang pokona aduhai belah Siti Inayah. Barang Kangjeng Nabi Ayub geus kolot atawa geus aki-aki, Siti Inayah geus balik atawa geus dewasa. Terus Siti Inayah bu ditikahkeun ku Kangjeng Nabi Ayub ka hiji raja urang nagara Bani Tamama anu ngaranna Kangjeng Raja Hujatul Muluk. Sangaranna Kangjeng Raja Hujatul Muluk nikah sareng Siti Inayah putri na Kangjeng Nabi Ayub sareng Siti Rohmah. Kangjeng Raja Hujatul Muluk nikah sareng Siti Inayah ditikahkeun ku Kangjeng Nabi Ayub. Sabadana nikah Kangjeng Nabi Ayub ngomong kieu kanu jadi minantuna Kangjeng Raja Hujatul Muluk cik Nabi Ayub. Kasep mohon mama ieu Inayah ayeuna tosah jadi suami tosah jadi istri anjeun. Anjeun ayeuna tosah jadi suami istri. Kasep mohon mama ngeun mama mah bisa ngomong kieu ka anjeun Hujatul Muluk. Mohon mah rek ngomong naon kieu dengekeun ku anjeun kulantaran ieu Siti Inayah tosah jadi istri anjeun. Titip ti mama mah ngeun sakieu kasep eta Siti Inayah imahan sing pageuh pakaian sing weuteuh pagahan sing keukeuh sarean sing nepi ka reuneuh unggal peuting ulah teu dikeureuyeun. Itu tawakal bidzikrin fi musibin minal bala wasobrin lima asoba laka muawila pamin ba'dik mautihi alaihi salam bi arba'ata asyara aman pawaladat kulaman wa yusama samsal muluk
wa ba'da sab'i sanatin pawaladat gulamiatan wa tusama badriyatal muluk menang 14 tahun Kangjeng Raja Hujatul Muluk rumah tangga sareng Siti Inayah sabada maut Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam Siti Inayah ngagaduhan putra lalaki anu lalaki ngaranna Samsul Muluk barang Samsul Muluk geus umur 7 tahun Pak Siti Inayah ngandung deui ngagaduhan deui putri awewe anu ngaranna Siti Badriyatul Muluk fa antal muna ya muna ya goyati li tajaluliha aiban goirohu rumah tangga Kangjeng Raja Hujatul Muluk sareng Siti Inayah karak boga anak bu karak dibereku Allah katurunan anak lalaki diaranan Samsul Muluk barang Samsul Muluk geus umur 7 tahun Siti Inayah boga deui anak awewe anu ngaran Siti Badriyatul Muluk Siti Badriyatul Muluk wala makana cinta ini pamaridotil inayatu kuasa kot alaiha fil marodi wa awsat alaiha faqalat yakurata aini idza wajadal ahadu ruha maulidnihi zalat bil hasbati nafsaniyah kulantaran geus ngajadikeun titis tulis ti ajalina guratan tiloh mahfudna takdir teu bisa dipungkir qadar teu bisa disinglar manusia mah teu daya teu upaya bungkul Allah anu kawasa barang Siti Badriyatul Muluk bu umur 2 tahun Samsul Muluk umur 8 tahun Siti Inayah anu jadi ibuna gering parah atawa gering parna sehingga Siti Inayah geus teu ngeunah rarasaan geus teu ngeunah barang dahar ngadahar ieu parait ngadahar itu parait lah ngaranna ge jelema gering ieu geus teu ngeunah barang dahar geus teu ngeunah ngadar tai ucing-ucing acan sehingga Siti Inayah ngarasa payah leuleus lemah teu boga tanaga diubarang teu aya anu karasa sakabeh dokter kerajaan tabib-tabib kerajaan dukun-dukun kerajaan kabeh dikumpulkeun ku Kangjeng Raja Hujatul Muluk kulantaran Allah tacan ngersakeun naon ngaranna kana cager pada akhirna dukun matuh panyakit dukun lintuh panyakit matuh karena Allah tacan ngersakeun kana cager atau obat macik mak mbah teh yang ngaranna ge syariat ieu teu aya tapak pikeun nyageurkeun angin Allah anu bisa nyageurkeun mah waliman lahu dzikrun pasabrun ilal ilah tajalat bihil in'am min haitsu amila Siti Inayah anu gering parah gering parna kemudian Siti Inayah wasiat kanu jadi anak-anakna wasiat Siti Inayah ka anak awewena anu ngaran Siti Badriyatul Muluk bari Siti Inayah nyengcerikan ka anak anu bungsu anu ngaran Siti Badriyatul Muluk keur leutik keneh umur 2 tahun Siti Inayah wasiat ka anakna anu leutik bari sare dina pangkuan nu jadi salakina
Cik Siti Inayah gelis anak ibu anjeun pangbungah mata ibu gelis lamun ibu geus teu aya umur gelis engke jaga bakal aya hiji lalaki anu karunyaeun ka anjeun anu bisa ngaleungitkeun kabingung anjeun di mana anjeun meunang kabingung anu bisa nyenangkeun ka anjeun geus di mana anjeun meunang kasusahan kitu wasiatna ngomongna Siti Inayah ka anakna Siti Badriatul Muluk. Terus Siti Inayah wasiat deui ka salakina anu ngaranna Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu waktu harita Siti Inayah keur dilahun dina pangkuan Kangjeng Raja Hujatul Muluk keur dilahun. Cik Siti Inayah ngomong kieu memeh maotna kalau jadi salaki akan salaki abdi milih abdi teu aya umur Kang abdi wasiat ka akang abdi titip Kang kadua anak terutama ka Siti Badriatul Muluk anu masih kene leutik urusan ku akang didik ku akang karunyaan ku akang ulah ditalangsara sebab rek saha deui Kang anu ngurus anu ngadidik anu ngarunyaan lamun lain akang sebagai bapakna. Jawab Kangjeng Raja Hujatul Muluk gelis Siti Inayah pamajikan akang anjeun tong ngomong ka mana-mana mending ge ulah naon anggur anjeun maca zikir gelis ulah ngalobakeun pikiran anggur ge anjeun maca zikir ka pangeran lamun bener anjeun bakal ngantunkeun akang jeung duaan anak ka anak insya Allah akang bakal tanggung jawab beurang jeung peutingna gering jeung cageurna dohir jeung batina kulantaran ieu geus ngajarikeun titis tulis ti ajalina guratan tiloh mahfudna manusa mah teu daya teu upaya wungkul Allah anu kawasa barang Siti Inayah tos wasiat kanu jadi salakina Siti Inayah mulih ka jati mulang ka asal mulih kanu maha suci mulang kanu maha kawasa maot ngaranna paeh ma embah Siti Inayah maot dina lahunan salakina Kangjeng Raja Hujatul Muluk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu tah maot cik Siti Inayah samemehna maot wasiat ka nu jadi anakna jeung nu jadi salakina tawakal bidzikrin cik Siti Inayah musibin minal bala wa sabrin lima asoba laka muawila ya Allah Gusti Pangeran cik Siti Inayah abdi pasrah kagamparan abdi nuker panyakitan mugi dipasih kasobaran anu kasep anak ibu anu gelis anak ibu aranjeun bakal pihatu bakal dikantun ku ibu lamun ibu tos ngantunkeun ibu kudu didoakeun dihampura tina dosa
ku Allah azza wa jalla. Aduh akang salaki abdi tong hilap wasiat abdi ka anak anu duaan ku akang kudu diurusan ku akang kudu dikarunyaan di pakaian di paraban ulah sampai ditamelarkeun komo lamun disangsarakeun kitu cik Siti Inayah wasiat ka anakna jeung jadi salakina. Cik Kangjeng Raja Hujatul Muluk ya Rabbi maulana wahada maqadirun ilahi munadian wa ala najatihim ya Allah Rabbul Izzati ya Allah Pangeran abdi titis tulis ti azali takdir tinu maha suci istri abdi nu ngantunkeun muga sing ditarimakeun iman sinarang Islamna dihampura tina dosana sumak lama qadallahu alaiha qadra sanatin pasami'a Hujatul Muluki anapi bani Burhes imro'atan jamilatan wastaharat ismuha binamimah barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk bu jeung anak dua Samsul Muluk jeung Siti Badriatul Muluk tos dikantunkeun maot ku ibuna Siti Inayah. Anak dua ku Kangjeng Raja di urusan di pakaian di paraban di karunyaan karasa ayeuna mah ku Kangjeng Raja kumaha rasana ngurus anak dua anu geus teu aya indungna karasa nu mata cikolo teh amanya lalaki mah karak ngurus anak dua bae geus ripuh urusannya geus teu kaurusan tapi ibu-ibu sanajan boga anak 7 eueuh karipuh lamun lalaki mah boga anak 2 ditinggal kuno jadi pamajikan asana mambah kawin deui tapi awewe kuat boga anak 7 kaurusan bae karawat bae boga salaki henteu karasa ku Kangjeng Raja ayeuna mah kumaha ngurusan anak 2 Samsul Muluk jeung Siti Badriatul Muluk nu geus teu aya indungna karasa ku Kangjeng Raja Hujatul Muluk pa ayeuna Kangjeng Raja jadi budak merana Kangjeng Raja ngarasa kesel Kangjeng Raja ngarasa kesepian Kangjeng Raja Hujatul Muluk mata wajar cik Subro teh Subro besok tukang nyanyi teh ya baru sekarang oh aku rasakan rasa rinduku rasanya kesepian panti
barang menang kira-kira satahun Kangjeng Raja tina mautna nu jadi pamajikan barang menang satahun Kangjeng Raja ngurus anak dua bu satahun tina mautna Siti Inayah Kangjeng Raja ngadenge informasi mun yen di golongan kampung Bani Burhes aya hiji awewe anu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina geus kamasur ka unggal lembur kabeja ka unggal desa eta awewe anu ngaranna Siti Namimah saha ngaranna Siti Namimah hiji awewe anu geus asup koran atawa asup berita selebritis mun kuari mah jadi buah carita para pemuda jadi buah carita para lalaki duda Kangjeng Raja ka anakna ngomong kieu kasep geulis anak bapak mohon bapak aya naon cik nu leutik aranjeun duaan caricing di karaton kasep geulis anjeun ulah ka mana-mana ulah lelempangan samemeh bapak tacan datang bapak rek liar heula bapak aya maksud rek lempang heula maksudna bapak rek ngaleungitkeun ka bingung jeung kasusah cik anu kasep bapak ari bapak reka mana kasep anjeun sing sabar cicing di karaton urusnya adi anjeun asuh tuluy anu geulis Siti Badriatul ngomong kieu ma ari mama reka mana neng mah hayang ngilu jeung bapak Kangjeng Raja ulah geulis kasep bapak arek lempang heula ka Bani Burhes bapak aya keperluan heula jadi maraneh ulah ngilu cicing bae di karaton ulah ka mana-mana sateu acan bapak datang bapak ge moal lila kasep geulis di Kangjeng Raja sing horeng si mana horeng ieu Kangjeng Raja rek nepungan anu geulis rek nganjang kanu geulis anu ngaran Siti Namimah tuh pan lalaki mamahnya langsung alasan banyak si Kangjeng Raja sebab lamun ieu dua anak wae dibawa bisi ngabetan jeung bisi ngahalangan kana permaksudan aing jang bisi kabeja aya raja bari mawa anak dua nganjang kanu geulis anu ngaran Siti Namimah padahal mambah eta Kangjeng Raja anyar keneh dikantunkeun kudu jadi istrina maot dina lahunan salakina Siti Inayah bari Kangjeng Raja ge sedih muragkeun cai mata ditinggalkeun kudu jadi pamajikan kunaon ari geus maot pamajikan ieu Kangjeng Raja hayang kawin deui tah eta cai mata anu murag waktu keur Siti Inayah maot cai mata naon eta mambah ngaranna cai mata buaya cerik dina naon ngaranna maut dina lahunan Siti Inayah Kangjeng Raja ge bari sedih muragkeun cai mata heueuh sedih sok inget kana lagu teh ya mambahnya sok inget kana lagu teh ya walau dirimu cantik jelita Israel datang tiada berguna suami menangis sebelah mata sambil mikirin saha gantina
sok inget kana lagu eta lamun kisah ieu teh atuh ceurik mambah salaki ge ditinggalkeun ku pamajikan ngeun ceurikna ngeun sabelah atuh bapak-bapak tinggal pamajikan ninggal anak dua moal kebelegah hayang kawin deui tapi ibu-ibu ditinggalkeun maot ku salakina ulah ge ninggalkeun anak dua sanajan 7 kaurus ku ibu mah kaurus terus Kangjeng Raja lempang ti karaton ka Bani Burhes maksudna rek nganjang ka Siti Namimah ari 2 anak namah ditinggalkeun dititah cicing bae di karaton karena majarkeun ti Kangjeng Raja lamun ieu anak 2 ku aing dibawa bisi ngabetan kana permaksudan aing tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limani tuli dilawanan pi'a disobrihi satahun hirup ngaduda satahun terumah tangga kahirupan Kangjeng Raja ngan ngurusan anak 2 Kangjeng Raja terus lempang anu maksud narek nganjang kana mimah anu lenjang gadis nu masih parawan aya mambah aya palamajaha ila dalikal murad barang datang Kangjeng Raja Hujatul Muluk ka tempat anu dimaksud rek nganjang ka Siti Namimah lain ka mambah si Kangjeng Raja assalamualaikum jawab Siti Namimah waalaikumsalam saha nu di luar akang gelis Hujatul Muluk oh Kang Raja aya maksud naon Kang gelis ieu akang jauh di jugjug anggang di teang dongkapna ka payuneun anjeun teu aya jadi gelis akang teh aya tujuan ka anjeun oh mangga Kang ka dieu kalebet bae cik Siti Namimah barang Kangjeng Raja Hujatul Muluk geus asup ka jero imah Siti Namimah si Kangjeng Raja Hujatul Muluk gelis jauh di jugjug anggang di teang dongkapna akang ka payuneun anjeun teu aya same akang rek ngalamar anjeun akang rek ngajak anjeun supaya daek ditikah ku akang anjeun ku akang rek dijadikeun permaisuri rek dijadikeun ibu ratu di kerajaan akang barang ngadenge kitu Siti Namimah ngarasa kaget luas ngegebek campur jeung bunga hayang geura si Siti Namimah Kang padahal juragan karak wau ka abdi ka juragan karak wau ayeuna deukeut kulantaran juragan geus terus terang cinta belak-belakan ka abdi mangga Kang katampi lamaran akang ku abdi akang hayang nikah ka abdi sanggup teu masalah nikah ka juragan tapi juragan aya naon gelis
aya naon bejakeun cik Siti Namimah Kang abdi sanggup nikah sareng akang syaratna juragan teu boga anak anak dua sih maka abdi sanggup nikah ka juragan lamun juragan teu boga anak kolak pun bukan anaknya ngan lamun juragan tos boga anak abdi teu sanggup kersa nikah ka juragan sebab abdi alim ngurusan anak tere gitu cik Siti Namimah. Barang Kangjeng Raja ngadengekana jawaban Siti Namimah, Kangjeng Raja repeh pat bisa ngomong bari ngarasa kaget dina hatena. Bari dina hatena ngomong sorangan aing bisa nikah ka Siti Namimah tapi syarat ulah boga anak sedengkeun aing geus boga anak dua Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk. Lamun aing ngaku boga anak pasti aing moal tulus kawin pasti cinta aing ditolak sedengkeun aing geus bogoh beneran ka Siti Namimah. Kudu kumaha aing kuari bisa kawin ulah ngaku boga anak sabab lamun ngaku boga anak ieu aing moal tulus kawin jeung nu geulis Siti Namimah kitu dina hate kulantaran urang taon ngaranna kacerinya teu eureun-eureun urang teh diudag-udag ku juri ku iblis eta urang pan moal pasti ngagogodan keur selama hirup keneh jol bae juri ngaharewos kawin win aya bisikan malaikat ulah cik juri kawin cik malaikat ulah cik juri kawin cik malaikat ulah bingung raja kawin ulah kawin syaratna ulah ngaku boga anak ulah boga anak ulah cik malaikat loba keneh awe anu geulis tibatan Siti Namimah teangan awewe anu geulis anu bisa ngurusan anak maneh cik setan kawin anak mah bisa nyieun deui jeung Siti Namimah. Pada akhirnya waktu hari tapak bentrok dua bisikan setan jeung malaikat cik setan kawin baik ngaku ulah boga anak mah piceun baik kaditu kaluhur gunung cik malaikat ulah karunya karunya. Pada akhirnya dua bentrokan waduh saha anu menang bisikan malaikat jeung setan bentrok akhirna bisikan malaikat eleh malaikat bisikan setan anu menang terus Kangjeng Raja Hujatul Muluk ngomong lalaunan kanu geulis ka Siti Namimah geulis jungjunan ati akang memang geus rumah tangga lila geulis jeung Siti Inayah ngan akang teu boga katurunan akang sama sakali rumah tangga jeung Siti Inayah tacan pernah boga anak sabab Siti Inayah mah awe gabung awewe anu mandul tuh kitu mah mbah lalaki mah pugu geus boga anak dua teu di aku jawab Siti Inayah mangga Kang ari kitu mah lamaran akang ngajak nikah ka abdi katampi kulantaran Siti Namimah geus narima kana lamaran nikahna Kangjeng Raja terus pamitan arek balik ka karaton cik Kangjeng Raja geulis akang ayeuna rek balik heula akang rek mempersiapkeun kanggo pernikahan
pesta pernikahan urang mangga Kang cik Siti Nami jadi gitu Fa'antal muna ya muna ya goyati li tajaluliha aiban goyrohu palamajahu ilal mulki paro'a waladaihi tunda carita anu gelis Siti Namimah anu geus narima kana lamaran nikah Kangjeng Raja Hujatul Muluk kacaturkeun Kangjeng Raja anu geus balik ti bumina Siti Namimah barang Kangjeng Raja datang ka karaton kulantaran Kangjeng Raja geus kausap setan kausap juri sehingga ilang kasadaran benang ku gogodan kapincut kuno gelis kaedanan kabung bulengan kuno gelis geus kakait ati kapentang rasa sehingga dina hatena anu ayakeun anu gelis Siti Namimah Kangjeng Raja datang ka karaton teu maelu ka anak dua malah datang Kangjeng Raja langsung berengut bae marah ngamek kedua anak lain mah eta anak geura diboro kalah mah ieu Kangjeng Raja mungsang mangsing teu puguh doang jalma anu edan terus jalma dua anu kaset ajeng anu gelis ngomong kieu Kang bapak kunaon datang musang mangsing marah tepuku masalah duka gelis akan gitu terang kunaon eta bapak urang barang datang ujug-ujug marah tepuku aya naon ieu gancangna carita Pak waktu harita anu kaset jeung anu gelis datang ka tengah peuting kulantaran teu dipaelu ku bapa anu kaset jeung anu gelis Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk kaluar ti karaton barang datang keluar anu gelis jeung anu kaset ingat kanu jadi ibu anu tos maot sedih anu kaset ngaracak cipanona ningali kalakuan bapak nu teu puguh karuh bari inget kanu jadi indung tos teu aya ibu cik Samsul Muluk kesedihan kami kumaha ibu kami geus kieu bapak musang mangsing teu puguh doang jalma edan lamun aya ibu mah bu asana kami moal kieu teuing kumaha kami geus kieu bu kumaha kami barang kelila datang waktu peuting berang kaganti ku peuting nu teu cicing berang anu jadi panyelang caang berubah jadi poek jadi saksi Kangjeng Raja anu keur kapoekan ku Siti Namimah berang diganti ku peuting jadi saksi pikeun nu kaset jeung nu gelis nu keur ku bapak dipecing barang datang ka tengah peuting Kangjeng Raja Hujatul Muluk ngagerokeun anakna anu keur aya di luar sing horeng si mana horeng Kangjeng Raja ngadeukeutan kadua anakna ieu anak dua rek dibawa ti karaton rek dibawa keluar ti karaton rek dipicun ka jauh rek dipicun ka luhur gunung pasalim fa innallah jalaluhu qadirun alal ahya min kulli
ahyain cik bapana Kasep Samsul Muluk gelis Badriatul Muluk gerak dia ka bapak tuluy cik anu Kasep bapak aya naon ka dieu urang keluar yuk di karaton urang niis yuk keluar di karaton anu Kasep jeung nu geulis teu ngalobakeun omong nuturkeun bapana teu nyatanya ngan tetep bae ieu Kangjeng Raja bu hate leutik namahnya ka anak sehingga waktu keur lempang keluar ti karajaan Kangjeng Raja muragkeun cai mata sabab ari ieu anak dipikeun karunya teu dipikeun kawin moal laksana kulantaran Kangjeng Raja kaluarna ti peuting bari mawa anak dua sehingga teu aya hiji jalma teu aya hiji balad tantara nagara anu terangeun kamana lempangna Kangjeng Raja tawakal bidikrin pi musibin minal bala wasabrin lima asoba laka muawila Kangjeng Raja manusia normal boga nafsu jeung syahwat hayang kawin ka Siti Namimah eta henteu salah henteu normal ieu anu salah mah nyaeta ku tega Kangjeng Raja miceun anak sabab lamun kanyahoan boga anak anu geulis Siti Namimah moal daekeun kawin jeung manehna kaluar ti karajaan anu maksudna anak dua rek dihalingkeun rek dipikeun ka luhur gunung nakom tamasak lailatan bimanzilatil gulam tasoda muhayaan bitori kotil amam tipeting lempang tesieun ngelek anak rek dipikeun nu lalaki diiringkeun nu awewe ditangkekeun bari cipanon nyalangkrung nyaah nama teu langkung budak geus teu boga indung arek dipikeun ka gunung raja nuker hate ringrang kajen teuing anak ilang asal Sinamimah benang wasiat laku dipungpang kitu ci Kangjeng Raja kulantaran bogoh teh ka Siti Namimah anak dipikeun anak jadi korban Kangjeng Raja anu mawa kadua anak keluar ti karaton bari lempang suku anu lalaki diiringkeun anu awewe dikelek geus aya saukuran saminggu lempang suku pancen aya mobil baratoma barang geus menang saminggu lempang suku datang ka luhur gunung anu ngaran Gunung Nahla
di mana eta gunung geus lain daerah kakawasaan manehna tapi geus kaasup kana daerah kakawasaan batur nagara Abrahat. Kanjeng Raja di luhur gunung terus nyieun saung leutik atawa saung tutug saung tabong tihangna opat hateupna ku jarami ditalian ku kulit kayu dibilikan tina jarami di amparan kudang daunan anu maksudna eta saung pikeun dieusi ku dua anakna supaya lamun hujan ulah kahujanan lamun panas ulah kapanasan lamun angin ulah katiisan kitu cek Kanjeng Raja. Barang eta saung geus anggeus terus kabeh arasup ka jero saung cik Raja kasep gelis tos gerak ka dieu yuk urang gerak sare pan urang mantas capek jeung ieu geus peuting deui kasep tuluy anu kasep jeung anu gelis asup ka jero saung bari anu kasep jeung anu gelis tuluy sarek tibra diusapan dihihidan kudu jadi bapana ngarah gerak sarek tibra diusapan barang anu gelis jeung anu kasep geus tibra sarekna keteup eta raja kaluar ti jero saung ieu geus peuting tengah peuting barang kaluar ti jero saung Kangjeng Raja langsung kabur lumpat ngabecir henteu luak liet deui anak dua ditinggalkeun di luhur tutugang gunung Paya Robi Maulana wahada maqadirun ilahi munadian wa ala najatihim tunda carita Kangjeng Raja Hujatul Muluk anu geus kabur ngabecir lumpat anu ninggalkeun anak dua di luhur gunung Nakhlah kacaritakeun anu kasep jeung anu gelis barang kudang tina sarena isuk-isuk luak lieu kagigir kakenca kakatuhu neangan bapa teu aya terus anu kasep Samsul Muluk jeung anu gelis Siti Badriatul Muluk kaluar ti jero saung neangan bapa bari ngagerok-gerok ngaran bapa bari teu karasa kudu kasep ngagerok-gerokkeun ngaran bapa bari ngurucutkeun cai mata ngan eta suara ngagerok-gerokkeun bapa teu aya anu nembalan cik anu kasep Samsul Muluk bapak di mana Pak teu aya anu nembalan gelis cik Samsul Muluk tiap anu kasep naon ngaranna ngagerok-gerokkeun ngaran bapa teu aya anu nembalan lamun lain ditembalan ku suara satu hewan satu leuweung anu aya di dinya lamun lain ditembalan ku suara manuk-manuk anu ting haliber di awang-awang lamun lain ditembalan ku suara badak jeung maung anu ting garung di luhur gunung jadi saksi kanu kasep jeung anu gelis anu ku bapa geus ditundung dipikeun ka luhur gunung kulantaran bapa digero-gero teu aya anu nembalan segruk anu gelis nubruk kanu kasep bari cerita
Kamana bapak Kang? Duh kak gelis akan gitu terang. Kang, hayang ka bapak. Kamana bapak Kang teangan? Kamana? Kulantaran Siti Badriatul Muluk masih letikan ngagero-gerokeun bapak teu aya anu nembalan bu anu gelis Siti Badriatul Muluk langsung nubruk kanu jadi kakana cik Samsul Muluk duka gelis akan teu terang kamana ieu bapak buah-buah mah ngahaja gelis ieu bapak ninggalkeun urang miceun urang gelis ku tega ieu bapak tega gelis ieu bapak miceun urang ka luhur gunung tengah leuweung jauh ti kota jauh ti kampung jauh ti polisi deket ka mau tapi anjeun gelis ulah sedih ulah bingung sebab aya akang urang ngadua bae kanu agung ilahi muda ian cik Samsul Muluk pa anta alimul guyub abiduka zalilatun muayanatun ya musta'an cik Samsul Muluk duh Gusti sedih teuing berangka ganti ku peuting abdi pasrah kagamparan dipasihan kasobaran abdi Gusti anu keur hina ka Gusti minta tulungna jalma geus teu aya indungna teu diarah ku bapana si Nyai cerik ti peuting ti beurang teu daek cicing ayun ambing ayun puntang anu gelis dulur akang aduh gelis tulisan urang cungelik di tengah leuweung ku bapak urang ditundung dipiceun kaluhur gunung satu hewan tinggarung satu gede badak maung nyaksian kanu keur bingung anu ku bapak ditundung pa antal muna ya goyati li tajaluliha aiban goirohu Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk anu dipiceun kaluhur gunung ku bapana anu kasep jeung anu gelis ku Allah dipasihan kasobaran ku Allah dipasihan kasalamatan terus Allah marentahkeun ka malaikat supaya nyalametkeun eta budak malaikat supaya turun ke alam dunia ka gunung
pikeun nyalametkeun incuk Nabi Ayub Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk. Ilahi muda ian pa anta alimul guyub abiduka zalilatun muhayyanatun ya musta'an watruk hadhihi riwayat waruya fi asfali jabalin nakhlah wa yusama syuhaibun wa huwa kathirul baqari fi labaniha wa fi sa'atin qadru al baqara. Tunda carita anu kasep jeung anu geulis anu aya di luhur gunung kacaturkeun di handapeun gunung Nakhlah aya urang Badawi Nur amat cair anu geus aki-aki geus nini-nini anu ngaranna Aki Suheb. Saha cenah ngaranna? Aki Suheb. Bisa lagi mau. Aki Suheb anu ngurusan sapi. Bari loba sapina, loba cai susuna. Ke di mana ieu sapi geus aya cai susuan diperes, dijual ka pasar. Barang datang kana hiji waktu Aki Suheb keur ngangon sapi. Allah marentahkeun ka malaikat supaya turun ka alam dunia. Maksudna ieu malaikat supaya nungtun sapi Aki Suheb dibawa ka luhur gunung, dibawa ka hareupeun Samsul Muluk Badriatul Muluk anu keur kahausan hayang minum, kalaparan hayang barang dahar. Terus malaikat nyokot sapi hiji atawa nungtun sapi hiji dibawa ka hareupeun Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk. Barang geus deukeut eta sapi dibikeun ku malaikat kanu kasep jeung anu geulis. Terus anu geulis Siti Badriatul Muluk langsung nyusuk kana eta sapi. Kumaha cenah Aki Suheb? Aki Suheb mah teu nyahoeun. Lamun sapina eueuh hiji, sing horeng sapina leungit hiji dibawa ku malaikat ka luhur gunung dibikeun kanu kasep jeung anu geulis. Ki Suheb nu matak teu nyahoeun lamun eta sapina eueuh hiji, karena Ki Suheb mah mambah lamun ngangon sok dikepar bae. Jangan rasa aman ieu tara leungit tara daekeun kabur. Ari Ki Suheb masuk di saung bae nungguan. Lamun teu bari sare kerek paring palinggeh ngagele ku daun kaung teh dijieun rokok. Menang 2 bulan anu kasep jeung anu geulis di luhur tutugan gunung. Bari anu geulis masuk nyusu kana eta sapi. Kacaturkeun Aki Suheb karak inget lamun sapina leungit hiji sapina eueuh hiji bari eta sapi anu lintuh. Aki Suheb terus ngomong kanu jadi pamajikanana ka si Nini. Cik si Aki, Nini aya naon ki? Sapi urang leungit hiji nih kabur teuing ka mana? Cik si Nini ki piraku sapi eueuh hiji bener nih. Duka ka mana bawa eta sapi jaku Aki geus ditoong ka ditu teu panggih. Cik si Nini ki pan Aki mah geus kolot sok loba poho teh ya, loba pikun asa ayah asa eueuh sok loba teh ya sok asa-asa gitu.
asa enggeus asa tacan pan aki akhirna tereke deui bae ka luhur beuteung. Terus. Jadi gitu para hadirin anu mulia, memang bener ari geus aki-aki mah sok loba pikun loba poho aki-aki mah. Pan aki-aki mah naon ngaranna kulantaran loba pikun loba poho make kacamata bae geus sok poho. Nanyakeun ka incina da ari kacamata aing mana? Ai tadi pamajikana anu dipake lain kacamata kitu. Oh jaho. Jadi kitu ari geus kolot mah geus aki-aki mah sok asa-asa. Para hadirin anu mulia, cik sinini ki eta sapi anu leungit hiji ku aki geus diteangan geus ditolong ka mana-mana geus ai teuing ka mana bawa eta sapi. Ai cik sinini ki dasar mah eta sapi nupang gedena nupang lintuhna. Masya Allah cik sini kumaha bawa eta nih. Pada akhirnya waktu hari tapa cik si aki jeung sini nih kulantaran urang mikiran sapi bae mah teuting kulantaran ieu waktu geus nyerelek peuting bae mending keneh urang sare lah si aki jeung sini barang ke tengah-tengah sare ieu si aki jeung sini si aki ngimpi sini ngimpi sarua si aki ngimpina sadua belah awakna katinggang ku gunung sehingga teu bisa usik teu bisa malik. Sini ge sarua ngimpina sarua jeung si aki ngimpi sadua belah awakna katinggang gunung katindihan gunung. Barang datang ka isuk-isuk si aki babeja ka si nini aya naon ki lain cenah pugu aki mah ngimpi keur peuting. Ngimpi naon? Ngimpi sadua belahna awak katinggang gunung. Karasana nih Masya Allah bayi awak asarata doang opak. Di sini nih hari kitu mah aki nini ge sarua ngimpina kitu ngimpi sadua belah awak katinggang gunung ngimpi sadua belah awak katindihan gunung sadua belah na awak ngeun lebah nini lilir horeng keur katindihan ku aki. Coba kemarin si aki nini boa ieu urang ngimpi saduaan ngimpi sarua katinggang gunung boa ieu teh pertanda ieu teh isarah sapi urang anu leungit bakal kapanggih deui kitu cik si aki. Tuluy cik si nini ki ari kitu mah burung coba geura leumpang geura berangkat neangan sapi coba tong ka luhur gunung tuh sugan aya di dinya mah gancangna carita si aki teu ngalobakeun omong deui. Si aki leumpang ka luhur gunung arek neangan sapi anu leungit. Ari sini mah henteu ngilu nungguan bae handapeun gunung di jero saung. Paidan kod ardoat ilaiha walama wajadahuma Fata ajaba ayyuhuma amin waladil insi aw minal jinni. Pabaka Suhaibun wa sa'ala lahuma wa ajaba huma bikada wa kada. Barang aki Suhaib datang ka luhur gunung, si aki kaget luas ngagebeg. Aya dua budak leutik lalaki jeung awewe anu kadelep ku si aki nu leutik nu awe keur ngeprotan kana susu sapi. Aki Suhaib heran ngahuleng cik aki Suhaib
Ari sapina mah dak ibu ka aing dan ari eta budak leutik duaan saha anak jelema ta anak manusia ta anak jin ieu lain kitu tuyul mah ari anak manusia asa ku teu mungkin sebab di leuweung luhur gunung ari disebut anak jin jarupana dong anak jelema kitu cik Aki Suheb. Boa-boa idak anu kasebut jurig nyiliwuri setan pindah rupa ieu. Gancangna carita si Aki ngadeukeutan ka eta dua budak. Ngadeukeutan ka Samsul Muluk. Bari cik Aki Suheb ngomong kieu. Kasep gelis saha anjeun? Lamun anjeun manusia jawab omongan Aki. Tapi lamun anjeun jurig wayah nyingkir ulah ngadekeutan ka ditu. Jawab anu kasep Samsul Muluk, Aki abdi Samsul Muluk jeung ieu awewe adi abdi ngaranna Badriatul Muluk. Abdi manusia biasa kawas Aki. Ngan Aki pasti kaget barang ningali kami duaan aya di luhur tutuban gunung. Terus si Aki Suheb nanya kanu sakasep jeung anu geulis, kunaon sabab aranjeun aya di luhur gunung? Cik si Aki, kasep saha ajeun ngaranna? Samsul Muluk ki, ari eta nu awewe. Iya adik abdi ki ngaranna Badriatul Muluk. Ari sabab anjeun aya di dieu aya naon? Di panjang lalakona. Ari kami urang banita mama. Bapak abdi Aki raja ngaranna Hujatul Muluk. Ari sababna aya di dieu ki abdi geh duka henteu terang ku bapak dibawa ka luhur gunung. Barang datang geus ka luhur gunung kami dijieunkeun saung. Barang geus dijieunkeun saung kami arasup kabeh. Kami duaan saretibra sing horeng bapa mah molotot bae. Barang kami geus sareti berarti eta bapak kabur ninggalkeun kami. Aki ieu mah sarua jeung biceun kami. Cik Aki Suheb. Astagfirullahaladzim. Di dasar kolot teu bertanggung jawab ieu. Kolot durhaka ieu. Kolot durjana ieu. Kutegaan anak dua dipikeun ka luhur gunung. Kos tega ti eta nyeun anak janji nama ngap-ngapan Senin jeung Kemis. Dasar kolot biadab ieu cik si Aki. Tapi kasep anjeun ulah sedih, ulah bingung. Yuk urang cicing jeung Aki jeung Nini di saung Aki handapeun gunung. Gancangna carita anu kasep jeung anu geulis ku Aki Suheb dibawa ka saungna. Dipasrahkeun ka si Nini. Terus ku si Nini eta anak dua diurusan, di paraban, di pakaian, di pandian. Oh, nu awe mah diwedakan, di dangdanan. Budak dua Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk diurus ku si Aki jeung ku si Nini. Nepikeun kapada gedena, nepikeun kapada balegna, nepikeun kapada dewasana. Tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron liman ibtuli bi adi sabrihi. Gancangna carita Pak Bu Siti Badriatul Muluk geus umur 18 tahun diurus ku Aki Suheb jeung Nini Suheb. Hiji waktu Aki Suheb ngomong ka si Nini,
nini aya naon ki isukan pan ieu poe pasar ieu di nagara aki isukan ieu rek ngajual susu sapi nini rek ngilu moal jawab si nini moalah moal ngiluki eta bae tah anak dua bawa ku akinya nini mah eta bae nitip sepaheun gambir apung ulah poho eta kinya tunggu sini nini ieu naon deui eta anak dua bawa ku aki Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk supaya terangan ka pasar supaya nyakueun kulantaran Siti Badriatul Muluk tos dewasa tos parawan umur 18 tahun tuluy ngomong kieu kasih aki cik Siti Badriatul Muluk mohon bapak nyebutna karena Siti Badriatul Muluk teh nyaho ngareker leutik ieu jadi nyahona ka aki Suheb teh bapakna teu nyaho karena keur leutik keneh anu apaleun mah Samsul Muluk nyaho kana rupana bapak ari Siti Badriatul Muluk teu apaleun aki Suheb eta saha nyahona teh bapakna nini Suheb nyahona indung cik Siti Badriatul Muluk mohon bapak abdi mah rek ngilulah ka pasar isukan rek ngilu jeung bapak ngajual susu sapi gancangna carita pak waktu harita cik sini nih geus aki bawa eta anak urang saduaan kaditu kebalikna ku aki beulikeun oleh-oleh beulikeun alat-alat kecantikan atuh awe ieu wedah sido para gidangdan watruk hadih riwayat waruya fi hadal baladillaha malakun warakun min ahlil ilmi tunda carita aki Suheb jeung anu gelis anu kasep rek ka pasar isukan ngajual susu sapi kacaturkeun di hiji nagara anu katelah nagara Abrahat nagara anu dipimpin ku Kangjeng Raja anu ngaranna Kangjeng Raja Hujatu Zaman saha ngaranna Kangjeng Raja Hujatu Zaman hiji raja anu apik anu tawadu handap asor sopan santun someah paragina bagus akhlakna jujur adil bijaksana ka rakyatna atawa ka masyarakatna tegas negakeun hukumna anu salah diluruskeun anu bener dibenerkeun hiji raja ahli ilmu agama anu iman takwa ka Allah sareng Rasulna pantes jeung munasabah eta nagara Abrahat jadi nagara baldatun toibatun warabun gopur nagara anu iman anu aman anu uman anu amin subur makmur gemah ripah repeh rapih loh jinawi tara kabeja aya rakyatna anu kalaparan kakurangan sandang pangan ulah ge hak rakyat dibagikeun hak pribadi nage sok disodakohkeun itu Kangjeng Raja Hujatu Zaman barang datang kana hiji peuting maleman poe pasar Kangjeng Raja Hujatu Zaman asup ka jero kamar anu maksudna rek ngadua ka Allah rek munajat ka Allah supaya dipasihan kekuatan ku Allah kasalamatan katabahan kasabaran dina waktu ngurus waktu mimpin kerajaan nagara Abraham supaya bisa melayani mengayomi melindungi rakyatna nulungan rakyat anu keur butuh nalangan rakyat anu keur susah lebah Kangjeng Raja keur tengah-tengah zikir munajat ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah
la ilaha illallah. Kangjeng Raja keur munajat ka Allah, keur dikir ka Allah, keur mantengkeun hate ka Allah. Teu inget kana naon lamun lain inget ka Allah. Kangjeng Raja kaget ruas. Ujug-ujug aya hati, aya suara, rupa nama teu aya. Eta hati ngomong kieu, wahai Kangjeng Raja hujatu zaman, wayahna isukan anjeun kudu lempang ka pasar. Di mana-mana anjeun ningali hiji awewe anu keur ngajual susu sapi. Tah eta awewe teh pijodoeun anjeun, pi pamajikaneun anjeun. Kitu cik hati. Barang datang kaisuk poe pasar, sakabe balad tentara buku Kangjeng Raja diparentahkeun ngajaga lingkungan pasar. Cik Kangjeng Raja di mana-mana aya awewe anu keur ngajual susu sapi. Eta awewe kudu ditewak, kudu dilaporkeun, dibawa ka payuneun Kangjeng Raja. Gancangna carita sakabeh balad tantara ngabeng-beng di tengah pasar. Sehingga cik nu bohong teh mah eta pasar lain pinuh ku padagang, lain pinuh ku nu balanja, tapi pinuh ku balad tentara. Tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limanib tuli bi'adi sabrihi. Kangjeng Raja hujatu zaman, raja nu masih bujangan, iman takwa ka pangeran, apik turbari ilmuwan, jujur adil bijaksana, sopan santun paragina, tawadu mulia akhlakna, kabaladna jeung rakyatna. Kangjeng Raja hujatu zaman, nu berilmu nu beriman, bari takwa ka pangeran, pantes nagara na aman. Kangjeng Raja bijaksana, tara kabeh jarakyatna kalaparan kakurangan, tina pokok sandang pangan, sakabeh baladna liar, ngabeng-beng di tengah pasar, rek operasi hiji istri anu dagang susu sapi. Istri nu masih parawan, mun aya gancang ditawan, arek jadi pamajikan. Kangjeng Raja hujatu zaman, warwiya suhaibun ma'a badriatil mun,
asbaha sauko kamilan ay bai'atal labani tunda carita Kangjeng Raja Hujatu Jaman anu geus siap ngerahkeun pasukan balad tentara pikeun ngintip-ngintip neangan awewe anu dagang susu sapi di pasar. Kacaturkeun Aki Suheb jeung anu geuli Siti Badriatul Muluk jeung kakana Syamsul Muluk. Barang datang ka isuk-isuk poe pasar, arek siap lempang ka pasar, maksudna rek ngabantu si Aki ngajual susu sapi. Tajalla liman da'a rahiman li abdihi khabaron limanib tuli pi'adi sabrihi Siti Badriatul Muluk siap lempang isuk-isuk bari ngelek susu dagangan Aki Suheb nu ngabaturan barang datang ka tengah pasar anu gelis terus liar nawarkeun barang dagangan cai susu tinggal mungkusan anu gelis teu nyurigakeun horeng aya nu nempokeun ku jalma ti kajauhan Kangjeng Raja Hujatu Jaman palamaja'ahul muluk Hujatu Jaman ilaihi paro'aha parta'ada alaihi fi qalbihi Qad sodakol hatipu lailatan suma arsala rasulaini bi anaha sailatun ilal muluki kacaritakeun Kangjeng Raja anu geus teu meunah cicing cungkrang cingkreung luak liuk kahareup kaburi kagigir kakenca ningalian awewe anu ngajual susu sapi barang kapanggih katingali eta awewe anu keur ngajual susu sapi eta hate Kangjeng Raja ngageter rewas kutu disangka jeung moal aya anu nyangka lamun eta awewe gelis-gelis teuing bari daek ngajualan susu sapi lah cik urana teh teu gede lagah teu egois cik Kangjeng Raja bari teu eureun-eureun muji bener ari kitu mah eta hati keur penting masya Allah subhanallah walhamdulillah eta awewe ku geulis-geulis teuing kakarak manggih aing mah kakarak ningali awewe anu model kitu saumur hirup saumur buleudna bola aing kakarak neuleuh awewe anu model kitu untung aing ka pasar Cikraja nurut kana parentah hati keur peuting jadi jelas aing anu masih bujangan ieu meureun awewe pijodoeun aing tuluy Kangjeng Raja ngutus 2 prajurit supaya mawa ngajak eta awewe ka kerajaan. Hari Kangjeng Raja harita langsung balik ti heula ka karaton anu maksudna rek nungguan anu geulis di karaton. Kangjeng Raja anu kurang pati resep ka awewe
barang ningali awewe anu keur dagang susu sapi langsung harita katarik ati kapentang rasa hate bongoh hate bogoh banget kacida sumasa ala habil amri wakola kada wakada barang Kangjeng Raja balik ka karaton terus eta dua prajurit nyamperkeun ngadeukeutan kanu geulis Siti Badriatul Muluk anu keur ngajualan susu sapi. Cik eta dua prajurit geulis nuju naon geulis nepangkeun geulis ya ieu akang ieu restu ieu pangkasepna ieu akang sakebon binatang ya dua prajurit nyamperkeun kanu geulis bari ngagerokeun geulis ieu akang dua prajurit utusan Kangjeng Raja wayah nak geulis anjeun kudu nurut anjeun ku akang duaan rek dibawa ka karaton jawab Siti Badriatul Muluk Kang ari kitu aya maksud naon abdi dibawa ka karaton cek dua prajurit geulis akang ngan saukur diutus ngajalankeun tugas ari maksud akang nyandak anjeun dua nyandak anjeun geulis eta mah ku anjeun ketaroskeun bae ku nu geulis ka Kangjeng Raja ieu raja aya maksud naon hayang panggil jeung nu geulis terus dua prajurit lempang ka karaton bari mawa anu geulis Siti Badriatul Muluk nya kitu deui Aki Suheb jeung kakana Samsul Muluk ngilu nuturkeun ka karaton atawa ka karajaan pala majaat ila sohroi payuradu alaiha barang datang ka karaton kana pintu gerbang karaton waktu harita para prajurit ngabuka lawan Siti Badriatul Muluk mah dibawa ku dua prajurit ka karaton ka payudun Kangjeng Raja Hujatu Zaman ari Aki Suheb majeng Samsul Muluk teu dibawa ka jero titah nungguan bae di luar barang datang ka payuneun Kangjeng Raja Siti Badriatul Muluk tuluy uluk salam assalamualaikum jawab Kangjeng Raja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga geulis geura calik sakali Siti Badriatul Muluk titah diuk repeh bae dua kali titah diuk cicing bae katilu kalina dititah diuk anu geulis karak daek Cik Kangjeng Raja geulis kunaon anjeun dipiwarang ku akang calik ku akang teu geura-geura calik menang katiluna anjeun karak daek kunaon geulis nah akang teu sopan Siti Badriatul Muluk dikitukeun isineun nungkulkeun sirahna karena ngahormat ka Kangjeng Raja tuluy Kangjeng Raja nanya ka Siti Badriatul Muluk geulis jawab pertanyaan akang saha ngaran anjeun saha ngaran bapak anjeun jeung urang mana Pak ajabat Suhaibun minal Badawi parta ada ilaiha wa ta'ajaba wa qala fi qalbihi jawab Siti Badriatul Muluk Kang abdi nami nu katelah mah Badriatul Muluk oh Badriatul Muluk bapak saha geulis bapak abdi Kang anu katelah mah Suheb ti golongan Badawi anu aya di hanapeun gunung
barang Kangjeng Raja ngadenge kana jawaban Siti Badriatul Muluk. Kangjeng Raja ngehuleng ngaraga meneng kaget bari kumarates dina hatena. Aing sumpah demi Allah ci Kangjeng Raja henteu nyangka saujung kuku, henteu nyangka awewe anu sakieu geulisna, anu sakieu mulyana, tapi ngaku anak Ki Suheb urang Badawi. Ci Kangjeng Raja gelis, bener bapak anjeun ngaranna Suheb. Asana akang mah teu percaya gelis. Anjeun gelis bohong bisi mah. Anjeun mah bisi malalagaan ngaku anak Aki Suheb urang Badawi. Jawab anu gelis Siti Badriatul Muluk, Kang Juragan, abdi teu bohong Kang. Allah anu langkung uningan, Allah anu jadi saksi nah da abdi mah henteu terang saha bapak abdi, jeung abdi mah terangna bapak abdi teh Aki Suheb eta bapak abdi. Tuluy Kangjeng Raja ngomong kieu geulis, cik prajurit cenah anjeun boga bapak Aki Suheb. Bener Kang, aya di luar. Cik prajurit cenah anjeun boga kakak ngaranna Samsul Muluk. Bener Kang, aya di luar. Tuluy Kangjeng Raja ngagerokeun prajurit supaya mawa Samsul Muluk jeung Aki Suheb anu aya di luar, anu aya di luar pintu gerbang supaya dibawa ka jero kapayuneun Kangjeng Raja. Palama ja'ahu ahuha Samsul Muluk pasa'ala man ismuka wasmu abika. Barang Aki Suheb jeung Samsul Muluk asup ka jero karaton kapayuneun Kangjeng Raja. Cik Raja bari nunjuk ngomong ka Samsul Muluk, saha anjeun? Ngaran anjeun saha? Jeung saha ngaran bapak anjeun? Urang mana? Ti golongan mana? Jawab Samsul Muluk, Juragan, abdi anu katelah Samsul Muluk. Abdi ieu kakana Badriatul Muluk. Ari bapak abdi anu katelah Hujatul Muluk. Ta eta awewe dulur abdi ngaranna Siti Badriatul Muluk. Urang mana anjeun? Ari abdi duaan Juragan, urangna urang Bani Tamama. Ari eta Aki Suheb bapak pulung kami anu ngurus kami ti leutik nepikeun ka gede. Anu mata kami diurusan ku Aki Suheb waktu kami umur 8 tahun. Adik-adik umur 2 tahun kami ditinggal maot ku ibu. Terus kami dipikeun ku bapak ka luhur gunung. Kapanggih ku Aki Suheb, diurus ku Aki Suheb jeung Nini Suheb nepikeun ka gedena. Pesalim fa innallah jalla jalaluhu qadirun alal ahya min kulli ahyain. Barang ngadenge Kangjeng Raja Hujatul Zaman bahwa ia Samsul Muluk jeung Badriatul Muluk anak Raja Hujatul Muluk urang Bani Tamama. Kangjeng Raja Hujatul Zaman cicing karena Kangjeng Raja Hujatul Zaman apal nyaho saha Kangjeng Raja Hujatul Muluk. Hiji raja anu gagah
ngeung teu apal katinggal ku pamajikan, teu apal ngabogaan anak dua. Cikangjeng Raja Syamsul Muluk Badriatul Muluk ari kitu mah ieu anjeun duaan katurunan jalma mulia, katurunan raja. Ku ayana kitu timulai ayeuna, timulai poe ayeuna jam ayeuna Samsul Muluk eta adi anjeun anu ngaran Badriatul Muluk. Ku kaula rek dilamar, ku kaula rek dikawin, ku kaula rek ditikah. Cik Samsul Muluk bari ngalir ka Badriatul Muluk, geulis kumaha tah anjeun cenah rek dilamar, rek ditikah, rek dikawin ku Kangjeng Raja, sanggup apa henteu anjeun? Siap apa henteu? Daek apa embung? Jawab anu geulis Siti Badriatul Muluk, Kang abdi mah embung Kang. Embung kumaha? Embung diengkekeun. Oh anggeura. Cik anu geulis Siti Badriatul Muluk, Kang pikir-pikir heula Kang, ulah wakahayang main kawin bae ka abdi. Pilih heula Kang saha ari abdi, saha ari kami, jalma miskin, jalma goreng, jalma hina, hirup ge di luhur gunung tutugan gunung. Wayahna ku akang eta mah pikir-pikir heula, ulah gancang-gancang. Jawab Kangjeng Raja Hujatu Zaman geulis ieu teh geus haksil tina pamikiran akang bahwa teu aya anu leuwih hak, anu leuwih pantes, anu jadi permaisuri di ieu karajaan salian ti anjeun anu geulis Siti Badriatul Muluk. Gancangna carita. Terus Kangjeng Raja Hujatu Zaman nikah kawin kanu geulis ka Siti Badriatul Muluk. Sabada nikah Siti Badriatul Muluk terus rumah tangga di karaton. Samsul Muluk ge cicing di karaton jeung Kangjeng Raja Hujatu Zaman. Aki Suheb jeung Nini Suheb cicing di karaton. Wasobrun alal bala pakun pi ta'arupin warid wanikal qada yulazimu sahilan takdir teu beunang dipungkir, qadar teu beunang disinglar, titis tulis ti azalina guratan ti loh mahfuzna manusia mah teu daya wungkul Allah nu kawasa anu geulis sebehina ayeuna tinggal senangna manusia kabeh diuji ku Allah nu maha suci anu geulis sebeh nyeri tapi iman sadar diri baheula mah loba sedih baheula mah loba perih kulantaran hirup merih
anu gelis ayeuna sugih anu gelis hirupna sabar henteu boga hate sasar hirupna loba ikhtiar loba harta hirup beunghar anu gelis kuat sabarna bari getol ibadahna menang jodoh ge nu mulia kajalma nu jadi raja buah tina kasabaran bakal dibere kajembaran ku Allah nu sifat Rahman anu tukang ngarizkian. Hadirin anu mulia, riwayat Siti Badriatul Muluk dugikeun ka dieu tamat. Mudah-mudahan tina ieu riwayat aya hikmahna, aya manfaatna, urang candak anu saena, urang piceun anu awona. Insyaallah upami urang panjang umur tinggal neruskeun Shahibul Hikayat Samsul Muluk sehingga bisa panggih deui jeung anu jadi bapakna. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.